kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampilingan kabur lo, jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai tua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang mabur sono. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Quran hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot. Barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero. Kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres salat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai, udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya, ya udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, tilu poe berturut-turut nyana ngomong gitu deh. Akhirnya cakokolot dirinya ya goblok ya budak ya. Hayang jadi imammu aya digeser kunyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing kali lu. Pijang. Bener bae kaopat peting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peting. Kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampilingan. Kabur lo, jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai tua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang mabur sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong gadep kiai tuh. Jangan balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararengep sagede kieu. Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangkaning kula ieu pan geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dia. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirnya ngaladen ka guruna. Nah, kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macul. Beres macul sasawah gali empang. Tas gagali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh. Aing disiksa ku guru. Barang keur meujeuna ngomong gitu tak keur disiksa. Ku guru deui tampilin goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun tah bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu salat maghrib
sholli fardhal maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing. Lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di itu kok. Goblok sia. Salat kos kitu. Siapa ingat di lembur disiksa? Sia yang jadi imam, ubus ya salat yang kawin, goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan, guru nyahuan bahwa nyara salat kos kitu tah. Iyalah oh berarti guru nyahuan, balik deui isukna macul deui. Terus nyeun empang deui. Geus menang 1 tahun, mangkaning 2 tahun deui. Geus mudahin rada lilis. Kita manggulan kayu kabelah ditu ketika di panggulan deui kiai blon saknya ieu. Ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu. Boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai. Jager bae. Sia ka aing nyebut bolon. Nah, iyalah kakarak sadar jana Masya Allah. Ieu kiai nyahoan bae cek jana ieu ka hate aing. Aing sakakaler nyaho ka kidul nyahona. Inget ke Syekh Nawawi. Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun. Begitu lempang Syekh Nawawi Tanara. Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh ti kampung naon gara? Syekh Nawawi Tanara. Kadir ka mau di perjalanan kan aya pondok pesantren. Santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta. Ieu mah di dieu aya 200 santri. Eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate. Aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji, santrina loba. Ditowel ku Syekh Nawawi. Lo boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia. Hati aing kanyahoan. Ih kakara ge ngagerentes doang kanyahoan geus. Saya juga tahu Haji Asba artinya ada pengen ya. Pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh, kanyahoan. Nah, ieu si murid 2 tahun deui mulai kuari Masya Allah. Koreng guru lain semata-mata ngaji nahu doang, ngaji alat, ngaji fikih. Ieu horengna penting nama. Ya Allah ya Rabbi. Mulai kuari dibersihan hati tina takabur, tina ujub, tina riya, tina hasud. Geus kuari geus geunah. Salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam. Manusia kan begitu sholatnya macam-macam, tukang karung ka karung, tukang bebek ka bebek. Sholat tukang bebek mah lain lain alhamdulillahirabbil alamin. Tukang bebek makan gitu. Tukang gabah gitu kene, tukang sayur. Nah, lamun geus beres bersih, sholatkan ka Allah. Nah, ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapih ka Allah. Picen ria, picen ujub, picen takabur, picen hasud, picen hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji baik, ibadah ke Allah. 2 tahun geus bagus, 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna. Sia kuari besedek balik mentena naon ka ditu magahan ngaji di lembur. Lah embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah sia geus hayang di imah. Kuari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah. Henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta keneh. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur. Di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae. Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deukit, nu nitahna Allah, nu ngaganjarna Allah, mun wauh ka Allah akur. Nah, isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah,
kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampiling saurang ge moal aya nu nampiling pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung Kiai Kolot teh magrib milu salat babacaanana eta keneh Kiai Kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa sapoe dua poe tilu poe ditanya ke Kiai Kolot ceng Aisyah di mana abdi urang dia keneh ke siapa santren di mana beja di anu di Kiai anu Masya Allah ceng ulah ka mananya cengnya kunaon ke isuk mah ceng imaman ih ulah ente abah geus kurang pati sehat coba aceng imaman ke isuk mah ih ente mak kiai bae kiai ente aceng coba pangimamankeun ge masjid akhirnya isuk mah tampil ngimaman begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu sapoe dua poe tilu poe kapakelah ku masyarakat sanggasa kapake ku masyarakat ditanya ceng aya aceng geus kawin tah encan mus aya niatan kawin aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh sanu daekeun ka kula tuh keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang perempuan mana gua wirid dah emangnya gua nggak tahu nih a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah idz qala Yusuf li abihi ya baheula mah kos kitu kuari mah teu nah kuari mah kan teu lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah lamun urang geus wauh ka Allah ya santri bobogohan jeung awewe tapi geus wauh ka Allah moal hariwang kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui begitu duduaan di pos kamling hujan ngadeukeutan kan rapet begitu dicekel ku lalaki cekal besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh ditipu lalaki udah tidur ya tenang dong di toilet kenapa besi aya RT RW hudang kena coba dideuleuh heula kabeh enggak ada pareuman lampu pareuman trek dempet begitu dek dipeluk Allah geus neuleukeun. Wih iya ya. Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunaheun. Izin ka Allah. Allah meneuleukeun bae urang duaan ki Allah neuleukeun. Ya Allah. Coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys. Belah sini no. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun nyaho ka Allah moal asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka kamana? Kajeun ku kumaha ge? Nah, ieu dari tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeus kawin kakarak berpikirnya na masya Allah. Horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil. Tadina teu bisa maca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa leutik. Tadina teu bisa maca tafsir lantaran ditungtun ku kiai jadi bisa
belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikan urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan. Sing hade jang balik urang nomor kedua, teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas. Nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa. Nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantap. Tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harap bahwa agama bakal luhur. Hiji di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah. Lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar aya tempatna, awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu Lurah Modar, saha itu RT Koit, saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh. Nah ditutupan kan kutaneun pocong urang dibuka yasupkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun terus pakai tataban plak 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 plak. Ya Allah tutup pakai taneuh sapoe dua poe tilu poe empat poe lima poe seminggu ngagedean kan awak urang bekah 10 poe 15 poe mulai melentis tek jadi nanah getih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we dakan isuk pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe uyak di dia teh bilatung di dia bilatung awak urang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah sikat gigina ge teu meunang anu njore seetik. Woh segala rupa ieu diurusan awak urang saha poe-sapoena diurusan dipandian gering seetik diobatan gering seetik diobatan horeg isuk nama isuk bakal ku bilatung. Ingat bilatungan awak urang sagelis saha bintang film kubur bilatungan, sagagah saha jenderal kubur bilatungan, sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan. Nu di urusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur. Nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia na ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah balik ka Allah aman. Awak mah di jero kubur beah ku bilatung tapi roh urang mah senang-senang
nu bahaya urang ngurusan awak doang roh urang teu wauheun jeung Allah kafir misalnya munafik misalnya musyrik misalnya atuh ira urang kaluar teh teu wau jeung Allah nya disiksa nya awak acak-acak. Nah jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade urang bakal balik awak urang di urusan unggal poe tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12 nu paling hebat rohna diurus awakna diurus jang salat jang ibadah rohna diurus sampai talar Quran sampai unggal peuting zikir maut set kubur awakna di jero kuburan lamun awak kurang talar Quran moal wanien bilatung ulah talar Quran Yasin be urang talar Yasin tapi talarna beneran kubur surat Tabarok talar urang Waqiah talar urang kubur gali deui moal daekeun bilatung. Kamari kula katapuan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger. Anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok. Kukula ditanya, itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu? Cuman ngajar ngejah doang. Alif jabar beja berba aba, beja berta, beja berba, ta jabar bata, mim jabar mata jabar mata, sin jaresia jabar yasia mata sia. Ngajar kos gitu doang. Cuman nyana lamun dek sasare be maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah. Tas sakitu doang. Maut kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali belegar kene. Geus pugu tah mah wali-wali Allah mah. Wali-wali Allah manu ahli Allah lamun digali kuburanna masih belegar wajar. Ieu mah jelema biasa. Nah, mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare wae maca Tabarok. Aduh, Kiai. Baca Tabarok di mana tuh? Gatahlah Tabaroknya. Kalau enggak talar Tabarok Waqiah sama. Kalau enggak Waqiah mas Yasin. Yasin lagi panjang. Kalau Yasin enggak talar mah itu surat Kahfi. Oh, itu lagi. Mati saya mau baca surat itu. Nah, sekarang kalau pengen aman di kuburannya baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya, inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya bacain inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja. Udah ngebet nih. 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh, Kiai kata tidak anjalnya mah masih kebanyakan 7 kali mah. Emang lu mah blow on kali, nggak mau bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, Fatihah sekali. Cuman caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. 3 kali. Yuk. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bapak maju. Nah itu baca aja. Insya Allah. Wah, tau mau lanjut babacaan kos gitu. Ya. Nah jadi urang ieu pertemuan malam ieu hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya jalan
jalan jangka akhirat majelis salim pondok pesantren di samping urang geus nyaho jalan ngamalkeun pengamalan anak memeh sare ari maca yasin panjang teuing tabarok panjang teuing waqiah panjang teuing nah iyalah dibacaan falak kulhu 3 falak 3 nas 3 maka ina anzalna lamun nguburkeun teh gelung sok gede kieu kan baca ina anzalna 7 taruh di sini ina anzalna taruh di sini itu hikmahnya apa karena waktu hidupnya nggak pernah baca ina anzalna jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna hikmahnya ada begitu malaikat datang ke belah dia cek batu ada apa sih malaikat mau nanya udah dijamin dah sama saya dah. Jangan tanya-tanya ini saya udah dibaca ina anzalna 7 kali udah nggak ada jalan buat ditanya pindah malaikat ke belah dia aya deui batu dek naon malaikat dek nanya aya kula geus baca ina anzalna baca ka dia sampai ka dia geus ujang tanyaeun malaikat bingung kan ujang nanya iya jawab ina anzalna iya make batu bae make batu manjur batu gelung dibacaan diteuneun di kuburan iya bakalna ieu nyana ngabela ka urang ya Allah ya Rabbi iya batu kobo lamun dibaca ku urang nah iya kan lain lalagaan tah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu ganjel ulah dibacaan kieu deui beres teh ganjel mayit entar malam lu dateng ke Haji Pendia dijamin datang lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh misalnya atau irhaba minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang zahir ka Haji Asba ya wah datang kucluk ada apa lu siapa ini yang tadi saya dikubur ini ngapain di sini ya mau ngajak Pak Kiai ya tuh masing-masing aja nah ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah malam ieu sakaligus jang bahan renungan urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat amun urusan awak doang awak bakal dikubur tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah eta ge si ahli lamun bisa lamun teu bisa atuh si alina bakekeng kurang insyaallah ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang dibere berkah alina jeung pamajikanna dibere sabar Kyai Haji Asbana dibere tawakal jeung sabar urang dieuna ge mudah-mudahan dibere tawakal jeung sabar akhirna urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jabara fi kulli dzalika lamma majina lana rataka insun sadawa inna qawda fi hadhihi dunya daniyah dagang aku dah depan yang tababat insun sadawa ing dalam ikilah dunia kang hina al kharbati kang rusak wala li ajil ukli syurbilan ora kena arah-arah mangan dan ngombe walinaqna abil muhimmatin nafsaniyah al khabithah lan repon yang tangalap cukup insun sadaya kalawan sakehe sejaan kang bangsa nafsu turkan hina kang jember syi'r ay hada syi'run di lugatil farsi khayzadun lamasat syawazimi qudsi izanaka
manihun dari nun tirahun jabahrun nasyad amadimun. Bahasa Persia. Orang diajak bahasa Persia. Utawi sikap atau perilaku lemasat kang malawani ya khaizat syawazming sifat kasucian kursi tegese sifat kasucian Allah kang dadi bebendu Allah iku manihun mangan dari nun lan ngombe tirahun lan bersenggama jabahrun tur poya-poya nasyatun lan senang-senang amadimun lan buang hajat. Panabiyukum muntazirun magmumun liajikum makautan nabi sirakabai kukang narima ningali tur kang bingung kena arah-arah sirakabai kemagwala alaihissalam kaya oleh ngadau kangjing nabi alaihi ku tetap ingatase kangjing nabi utawi keselamatan ucap-ucap lapan kumi li ajli ummatil ladzina fi akhir zaman utawi kabingung isun iku kena ala umat ingsun nyatane wong akeh kang tetep ing dalam akhir zaman. Syiar ente deka Allah di dunia rencana deka Allah hayang usul ilallah sebagai murid lantaran engke bakal ka Allah maning kuari dikenalkeun ka Allah jak kajen kukumaha ge bakal kapanggih jeung Allah ulah terlena ku dunia ulah terlena ku jabatan ulah terlena ku wanita lamun urang terlena ku dunia jabatan tahta wanita engke ketika kapanggih jeung Allah bakal dicarekan ku Allah maning kuari bae wauhkeun awak urang ka Allah geus engke ketika urang di ditu geus wauh tenang kalem nikmat carana kumaha kapan kamari geus dibejaan alam teh geus dibejaan urang kuari aya di alam malaku aya di alam nasut atuh aya na urang kudu bisa nyaba ka alam malakut carana cik Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wadkhulu fit tariq asuk maneh dina tariqah warji'u ila rabbikum balik maneh ka pangeran melalui jalan-jalan tariqah ma'hadihil qawafil ruhaniyah bareng jeung rombongan-rombongan ahli ruhani anu osok ngurusan roh urang makan ngurusan teh kakarak awak doang wudu nu bagus salat nu bagus gerakan salat nu rapi abeh batur neuleukeun urang teh resepeun tuh abeh batur pan urang makon kos kitu rapi lamun poe Jumat Haji Pendi memakai jubah nage 3 maka sorban abe pajar abuya tuh abe batur ngomong bu eta kieu Haji Pendi pohara amat tah hayang dikitu-kitu jahanam cak darawa pajar ibadah beureun tah kos kitu cak Allah teh tolol sia deuk ka aing kumaha kunaon haju hayang katangen ku batur kunaon pancen sia kita salat ku aing kunaon haju hayang kadeuleu ku tatangga bau mun deuk asup ka masjid ge hei dulur ayo abeh kanyawan bawahnya salat tolol teh coba wah teh eta teh kos kitu pajar ibadah
orenganan eta teh keur ngumpulkeun suluh jang meuleum nyana geus loba aja pengen mah suluhna di ditu geus numpuk ya karim nah ulah ngahiji jeung rombongan nu kos kitu ngahiji jeung rombongan nu kos kitu mangan ngabagus zahir doang wudu bagus gerakan sholat bagus ririungan bajuna ge bagus dan lain-lain sebagainya bahasana ge dimodif ulama ke bahasa ieu kurang bagus norak lah lain sebagainya ieu kudu nu ieu tah eta ahli zahir mangan sakadar sakitu kurang kabawa ku ahli zahir silakan kudu bareng jeung ahli ruhani lempangna nu ka Allah diukna nu ka Allah daharna nu ka Allah nginumna nu ka Allah sarena nu ka Allah silaturahmina ka Allah ziarahna ka Allah pan haji pendi mah zarah bae ge zarah lain ka Allah nya nama lain nya nama lain balik zarah teh aju hitung-hitungan coba untungna ieu tolong teh coba ya hanya ada Allah kos gitu aju ribut pan balik zarah ribut dia hayang bagi dua pak tuh banyak zarah kos gitu cak kualitas tolol siapa aing mah anti kos gitu aing siap kulon ngaributkeun eta cak aja pendi sia-sia aing ngalanan aduh Gusti Allah tidak bisa-bisa lu mantak hese dituturkeun lagi ahli zahir mah kabet bae dituturkeunna kabet lantaran kajenting diajak ka Allah ujung-ujungna dunia ahli zahir mah kitu bae dulur yuk urang zikiran tiap malam Jumat kadengeuna ngeunaheun kan ngeunaheun kadengeuna sakali dua kali tilu kali urang ngeunaheun lamun aya konsumsi mulai tah cak haji Firdaus sial yuk bu urang lamun ngawudu unggal malam Jumat henteu kudu kabehan nu boga bae yuk urang ngawudu kabeh ngeunaheun urang zahiron wa batinan babo mantep jasa kadengeuna ngeunaheun kabelah dituna urang ngawudu mah geus biasa wayahna bae mah keberkat tuh kan tolol teh kan jadi berat masa si ibadah kos kitu tungtungna kan berat lah aing mah embel-embel kos kituan lain embung sedekah teh asana ku kabet jasa kabet tak asal geus ahli dunia we kos kitu ngaji dulur urang hirup di tah ngaji didalilan nya talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi bener dalilan sarua darua jeung Habib Rozak sarua kos kitu dalil mah eta kene ayo budak urang salila hirup ulah datang teu ngaji ngalengis-lengis ngomong lagi ayo ngaraji sup kabelah dieuna nya nyieun kotak nyieun kotak aja di bolongan teh mah tunu ala kadaran ikhlas be ceknya nanti geus ikhlas jang naon ih jang kiaina be teger cekna buku kiaina ge nyana aju pan anu boga anu ka isum sugi ai mere gede pan hok ai mere leutik pan korep isi lah tung ngaji di luar dulu ngaji di luar tanu sugih teh kunaon tah ngaji di jero lah kararabat teh mah segala torombol naon kos kitu aja kebelah dituna teh ngaji ulah disalahkeun Haji Firdaus tolol cenah mah ulah disalahkeun masyarakat teh dek ngaji ulah kabet lantaran lain hayang diajak kos kitu pan roh mah janu sugih ge waya mere bae ieu nya dage aing geus hatena luluh mah teu kudu dititahan teu kudu naon ajak heula atuh rohna ieu ka Allah ieu mancan ge roh diajak ka Allah geus jeung torombol tuh nu mantep di demo ku masyarakat malah nyana nu ngomong masyarakat ulah ngaraji dak kunaon emang sebel aing mah jadi hileud barjana tuh jadi hileud nah peuting ge hileud dan urang bunga dahar ieu jadi hileud ulah disalahkeun masyarakat tak bongan kiaina di jero hatena hayang dibere diajak ka dunia teh terus bae roh makan bungan janu sugih pejabat anu boga nilai jalain teh hayangeun ngaji teh hayangeun
jawara hayangan roh mengajakan ngajingan embung diajak kikituan kabet Ayu lumun ikhlas lah ayu bae urang ngaji engkege nyana boga keuntungan engkege nyana boga milik engkege jana moal teu mere aja lamun teu mere ulah sok diomongkeun budak aing nyen torombol teu nyana boga untung mere henteu tolol ye atuh teh mangaranna teu ikhlas teh geus bae teu daekeun ngaji bae kata ulah disalahkeun jelema teu daek ngaji lantaran nyana lain dek ngajak ka Allah ngajak dek kumpul dunia atuh naon bedana jeung nyana cek nu usaha tah mah kiai sarua jeung aing ya ye malah mah ajeuna mah sugihan nyana aing onam apaan sa yuki pudari mah korpuner pan salah bae pantungtung nama tuh kan nah ieu masalah dek boga Mercy, dek boga baby band, dek boga Lexus, dek boga kapal udara, dek boga helipad, dek boga pet-petan. Itu urusannya anak. Tapi lamun hatena diajak ke Allah, mah jadi masalah moal tah mah. Nu kos kitu mah urusan sapira lah sampah. Ieu nu jadi masalah ge hayang. Nah, wadkhulu fit thariq warji'u ila rabbikum ma'a hadhil qabil. Bareng jeung kopilah ahli ruhani tenang geura sebab ahli ruhani mah kapanggih jeung nu sugih teu hayang kana sugihna kapanggih jeung pejabat teu menta tulung kana jabatanana kapanggih jeung nu gagah teu rek menta tulung kana kagagahanana kabeh deuk diajak ka Allah geus geunaheun kabeh karasana nikmat teu kaganggu kan gagah embung diganggu ku batur sugih embung diganggu jabatan embung diganggu tapi kan lamun rohani nanggeus ka Allah muka plak deuk kumaha ge atuh nuturkeun ngeujeun kumaha ge na ieu can beunta cek Tuhan Sabul Qadir deuk ka Allah di dunia lantaran engke bakal ka Allah geura asup dina thariqah nitahnya natah tanu mantak kitab ieu mah teu meunang didegekeun kudu teu mondok pajar ditah kakabehan aju arasuk torekat kabehan aju teu dagang zikir bae anak pemajikan karuru pan aya anak pemajikan mah teu norekat atuh aya anak kudu diberedahan jan nu norekat masalah kina aju salakina norekat ai prak teu dagang ai pemajikan ilu torek norekat teu pan kuru keundang-dang pan salah tah atuh nu norekat masalah kina Allah dek norekat masal bener nya norekat atuh aya dagang mah dagang tetep dagang ulah hayang geus aya norekat mah dagang jangan anak pemajikan tah neng kakak dagang kakana mah geus teu butuh kana dunia paling dahar doang kakak mah terus siapa sok aja seri heran neng kakak geus teu butuh ya tah ieu mah jangan neng tah modalna sakitu tah untungna sakitu kitu ieu norekat mah tuh harus cekelah nah ieu kakak mah ngan syukur jeung keluarga kakak mah geus teu butuh sama sekali kakak mah tah eta bener norekat kakarak mantep kos kitu ya, urang dagang jadi pemerintahan atuh masalah ya eta mah urusanna ti Allah asa ulah korupsi bae jangan urusan masyarakat gede ganjaranana kebeneran ya kakak kuari jadi camat atau jadi PNS gaji kakak sakitu sebulanna ya lantaran kakak geus eselon 8 emang aya nyaho saya gitu nyaho terus 8 ya ku pada kita buat ngelehkeun presiden eselon 8 mah tuh nah ieu gaji nah kakak malah nek milu dahar bayarin tah gaji emang kono kakak mah keun norekat saya mah norekat ongkos tapi dagang dekat kawakunyana pemajikan menta teu dibere atuh mah nya norekat kos kitu teu kudu norekat tambah kos kitu mah norekat teh ka Allah tuh nya tuh masalah ente di pemerintahan norekat hei tapi ular sedunia ente norekat tapi dagang hei tapi jangan anak pemajikan jangan syiar agama baik-baik ente norekat tani masalah tapi ente ulah yang hasilnya yang ente yang syiar agama Allah atau masalah aja sahabat ge sarugi
kabutuhan Sina Abu Bakar Siddiq sugih pedagang anu haram kana neraka panjenengan mah Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun sugih datang kamun perang 1000 onta ngemerdekakeun 1000 onta nu kumaha deui atuh tapi ka sorga nyana ai urang nya susahnya kana neraka teu kumaha atuh jasa rugi kabeh ge emang teu sugih gitu sugih atuh moal maju agama teu sugih mah sugih tapi jangan siar agama Allah tapi ulah aya tah tinggal dibandingkan we bisa henteu urang kos kitu bisa henteu urang warung ke hasilna warungna bikeun ka pamajikan cek pamajikan bener kiai bener dan cek pamajikan nu ngadengekeun tah kakak tah salah kiai ngan teu kitu tolol datang ka imah ribut ya bakal lagi tuh cek kiai ge bikeunan ka pamajikan heuy cek urang teman nu rekat bego kan aing teh nu rekat itu atuh urang dibego-bego nyana tungguna metas ngaji ribut bae ngaji torekat ongkoh ribut ongkoh lu batak lain ajieun urang ieu mah nu geus pasantrenna 15 tahun 20 tahun lain nu mondok nu pasantren nyana mah di aku bae pan nu mondok tah terus anu geus bener-bener ngamalkeun ilmu mantak kiai baheula mah narorekat asal jadi kiai aju sieup dunga lembur baheula mah Pandeglang Serang terus Rangkas Bitung terus Bogor kabeh dah di zaman ke Syekh Nawawi di zaman Syekh Asnawi narorekat geus asal geus dikiaikeun bae anti dunia sieup kadeleuna minimal setengah anti lah minimal setengah anti lah deres setengah anti ge deres henteu pati kieu teuing lamun ngariung teu diberkatan teh ngerowong eta kan teh teu bagus basa kiai ngerowong emang ngariung tapi berkatan eta mah jelema bloon nya cek nya mah teu make tanaga meureun urang ka ditu tuh nya baju ka batur pugunya anak aduh Gusti Allah hese lamun rohani teu diurus kitu bae kitu bae sapira jang kebutuhan beuteung sabenerna mah teu diberkatan ge dahar keneh naon eta nu mantak ngomong hawa nafsu sapira kabutuhan beuteung ja urang meuli ge bisa keneh urang di imah ge anu teu kadahar ambalaya tapi kunaon teh sok ngarowang eta nafsu teh di dinya teh ari geus diurus barohani urusan kos kitu mah urusan pibeteungeun anu ujung-ujungna mah pan pitaieun teh maka dinya lah sapira kos kitu atuh tuh kan ngeunaheun aya atuh cokot aya eueuh atuh menta kan ubah salah siapa dok disalah-salahkeun bae lah ai lain jeung ahli ruhani mah pasti riweuh hitung-hitunganna kitu bae jeung ahli ruhani aja lain jeung ahli ruhani mah hitung-hitungna kalkulator bae nagawana ya ka pendopo sabareuh sih bakal di amplopana berapa beb amplop tuh seri jangan jadi amplopan mana Habib mah tak ada riweuh tapi jeung ahli ruhani henteu selalu lillah nanaonna lillah mantak ngahiji heula geura urang jeung ahli ruhani bakal kabaca maca heula mantak norekat mah teu bisa wau langsung menta teu bisa sadunia moal aya kudu bareng heula deuk dideuleuh aya sakada zikir sih dibere nek norekat teu bisa dideuleuh heula datang ka mana ilmiahna endeukna beneran apa henteu kakarak babarengan nyana kena maca heula ka guruna guru udah bener henteu sih norekatna kana dunyana nyana resepeun keneh apa henteu ndek naon urang ngaguru ka ahli tarekat nu anu guru dar resepeun keneh kana dunya atuh mah jadi moal usul ilallah nah barengkeun awak urang jeung hadhil qawafilir ruhaniyah moal kebel fa'an qaribin yanqati'ut tariq bakal datang ke Allah Masya Allah wala yujadur rafiq ila zalikal alam hesek manggihanana babaturan anu urang deuk ka alam eta alam rohani
cek Tuhan Syekh Abdul Qadir sok geura hese ka panggihna batur ahli ruhani anu nganyahokeun kana eta alam anu urang bisa pindah ti alam ieu ka alam eta ka alam eta anu dicontohan ku Kangjeng Nabi teh berangkat di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa eta teh geus lain alam ieu lantaran sakicep datang berarti di alam nu itu aju naik Kangjeng Nabi geus pindah deui alam naik Kangjeng Nabi terus palangit ka hiji kadua katilu berarti kan geus lain alam terus datang ka ditu malaikat Jibril geus teu bisa nganter selantaran lain alam tapi Kangjeng Nabi mah terus tembus ka Sidratil Muntaha mustawan berarti kan geus ninggalkeun alam ieu dicontohan ku Kangjeng Nabi kemudian Kangjeng Nabi nurunkeun ka sahabat-sahabat khusus terus datang ka ayeuna aya keneh eta teh cek Tuhan Syekh Abdul Qadir wala yujadur rafiq hese dipanggihanana nu kos kitu teh teu katara sugan anu puasa bae can pugu lantaran nu puasa bae ka dituna ngomong-ngomong atuh aing mah puasa bae teu teurak ditembak lain deuk usul ka Allah deuk usul dina teu teurak ditembak eta saya puasa bae wali meureunanan oh itu sok ngagebregeun tatangkala bae loba tamu tolong teh coba atawa kos kitu mah puasa hikmat mah lain ieu mah wala yujadur rabbik teu katara ahli Allah mah sebab mungkanya hoan ku makhluk hiji bae ku khaliq lamun diomongkeun walinya nama sedih lamun diomongkeun kiainya nama sedih hayang ge diomongkeun anu lain wali lain kiai rah resep teu kanyahoan berarti ku batur pan Haji Pendi basal teu dikiaikeun bae ge marah goblok sia deuleu tah kartu nama aing KH Supendi AF sia dan emang geus nonjol-nonjol nya mah tuh jauh teh ka surga kos itu mah aduh masyaallah tah ieu wala yujadur rafiq ila dzalika alam ndeka eta alam ruhani horenganan hese urang hayang neangan di Pandegelang sapandegelang deuleuan mana anu kurang dek di guruan hese urang neuleuh di Serang mana anu kurang dek di guruan hese sebab teu katebak di Tangerang nu kurang dek di guruan hese sebab teu katebak di Bogor nu kurang di mana atuh ieu urang hayang hese aju ku hesena kos kitu atuh eueuh aya aju lamun urang endek kumaha atuh emang nu kos kitu mangke ge datang engke ge datang teu mah kos kitu mah janjana ge ditugaskeun ku Allah itah mere ka anu wanci mah urang bisa amil cak Allah bikeun amil kanu hayangan amil urang bisa jurumiyah bikeun jurumiyah kanu hayangan jurumiyah urang bisa alfiah bikeun alfiah kanu hayangan urang bisa fatul main bikeun baligu anni walau ayah eta kan terus ayo ente dibere thariqah bikeun kanu hayangan jicena kami hayang beneran sia daek sia lamun ulah ngawarung ulah dagang ulah tani gitu saya mah juji pan itu kumaha aja nak kaditu berarti can boga kae kene ulah masih keneh jih keneh mah ulah mantak eueuh ti dituna norekat di yayasan eueuh ti dituna norekat di pemerintahan eueuh ti dituna eueuh ti dituna norekat bakudu geus Istiqlal wah masih di Istiqlal tah kudu jorangan atuh masalah pandek usul heula ka Allah ke geus usul ka karak dititah bermasyarakat aya wayah-wayahna engkena dakwahna geus teu hayang nanaon teu hayang dibere teu hayang amplop hayang ge jerona doang teu hayang sial cek Haji Pendi tak gitu bae saya bener berarti bener-bener ka Allah tuh salah ingin pasantren ka Allah ceramahna ka Allah dagang ge salam ke mah dagang wali emang teu dagang atuh Imam Hanafi dagang Imam Hanafi mazhab atuh dagang jago dagangna kalkulasina jago sugi Imam Hanafi mah tapi dagang wali kos kumaha dagang wali mah kieu kan nyana nyerahkeun tah ka babaturanana kemudian dibere cara iya tah nya sing hade dagangna kan dagang pakaian iya harga sekian tah iya wayahna nu iya pisahkeun lantaran ieu mah aya cacat muhun geus berangkat ka Mesir di Baghdad dagang begitu datang ke Mesir eta teh pohoan didagangkeun teh langsung bae kabeh dijual eta anu dititip teh anu aya kacacadan henteu dipisahkeun
langsung dijual mahal balik ke Baghdad bebeja ka Imam Hanafi cek Imam Hanafi aya duit nu ieu nu cacan mana hampura harita teh ya oh kukula dirut bae didagangkeun sekaligus mahal hargana oh cek Imam Hanafi ieu duit sedekahkeun kabeh ka fakir miskin tuh tayang lain kitu cek Imam Hanafi dagang kudu nu bener anu reject teh reject ya nama protes bae payah jasa wah itu beres si murid Masya Allah nah iya kan hese tapi ayah mendak zikir zaman almarhum kula teh di jero hate ya di jero hate teh hayang biasa ieu si aya wali figureun mana bari dahar tadi meja bari dahar katebakeun siap macana pikiran teh segala nyaho ka wali segala ulah sok hayang nyaho ka guru wali kadang-kadang dahar bareng minum bareng leumpang bareng eta kos kitu jang katebak keneh bae orang abah teu katebak eta masyaallah sia mah segala mikiran kos kitu teu katebak kan urang hayang tah sok ngomong-ngomongkeun wali ngomongkeun guru thariqah mursyid aya di jero hate teh sebenarnya di mana teh si ayana mun aya negeri ka ditu kan eta kanyahoan pas dahar bareng sia mah segala mikiran kos kitu sagede teh atuh kos kitu teu kudu pikiran kayak kadang-kadang dahar bareng minum bareng leumpang bareng kos kitu teu katebak sagede teh hayu bae heulanan ngaji be sing bener tapi kan penasaran tah urang hayang kayak ngomong di sia mah penasaran gak ulah dipikiran sagede kos kitu teh teh kanyahoan Masya Allah kos gitulah walayu jadu urang lamun neule abah kuteple ya abah atuh biasa bae we dahar-dahar gembul deui da katurutan ku aja pengen digembulna malah ngaleuwihan guru aduh Masya Allah kabejakeun abah teh ya kabejakeun ieu ieu mah alal haq kabejakeun ka batur bawa abah tilok ngadahar sambel kabejakeun tah buat tuh kidam yatim cenah nama hebat jasa tirok dadahar sambel bau nitah ka ibu beli ieu tarasi sakilonya sakian teh meuli tarasi nyambel nu bagus embung tah kadengekeun bahwa tilok dadahar sambel daharnya biasa bae make sambel make nanaon biasa kadeuleu ku urang sambel malah mah tuh biasa tak ayah hiji kiai ngobrol di batur kidam yatim tilok dadahar sambel embungeun dikitukeun embungeun emang beuki meureun deui tuh aja pengen mah tuh sambel nya maksudna nutupan embung tadi gitu-gitu teh embung disebut-sebut embung aya nu dipantangan teh embung anu asli mah urang mah pan lamun kadenge yeuh buah ji pengen mah tuh palingan hebat cenah mah nya puasa bae nya tilok ngadahar sambel budak sakoma Maradona kikieuan aing alhamdulillah geus kabejakeun ka batur jan alhamdulillah pancolol nah ieu beta wali mah nya mah hese geus hiji we Allah mun kadengekeun teh buah jeung ini mah teh mangnya nama getol jasa tahajud bener cek eta pada batilok aya kabeja bala kudu dikakorankeun cek kana nah wala yadur rabbi ila zalikal alam ya cek Tuhan sewa majina lina kuda fi hadhihi dunya dania la qad wala li ajal ukli urang teh datang ka dieu ka dunia anu rusak anu hina anu bakal ditinggalkeun ku urang lain tita happy diuk di dunia lain tita diuk senang-senang wala li ajal ukli lain tita dahar doang ngan ngagedean podol doang nu untung mah lauk lele wasurbi lain titah nginum doang walinakna bil muhimmatin nafsani al khabisah lain ngan sakadar ngalap cukup kana kahayang bangsa nafsu anu rusak lain dedeleuan sakumaha watak dedeleuan hayang neuleuh nu indah lain jang eta dedengean sakumaha hayang ngadengekeun suara-suara anu merdu lain jang eta ambean diwatekeun ngeunaheun mun ngambe anu sengit lain jang eta urang neuleuh awewe hayang kawin jeung nu geulis padahal nu geulis ge bakal ditinggalkeun lain jang kos kitu lain jang senang-senang lain
lain yang senang-senang anu rusak ya kendaraan ya imah ya awewe dan lain sebagainya lain yang kos gitu lain hirup teh lain yang diuk doang di dunia cicing doang di dunia lain yang dahar lain yang minum lain yang sesenangan ngahayukeun nafsu-nafsu anu rusak lain ya aya hiji syairan bahasa Persia wallahu a'lam bishawab. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisu tai kang kaping 6 zakatul la tahillu mutlaqan. Tawi zakat iku ora halal ya zakat halal mutlaq li ali Muhammadin kadua pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram pikeun Kangjeng berikut keluargana zakat. Nah tasrifan lahum karena arah ngamulyakeun lahum kadua ali Muhammad. Yana min fuduli amwalin nas kena satuhune zakat ikut tetap saking pirang-pirang lelewihan pirang-pirang harta manusia. Lantaran zakat mafudul lelewihan harta manusia maka numulnya Kangjeng berikut keluargana teu layak dibere zakat. Tulifa fil muradilan dan perbuatakan apa yang dalam karangkang dan karabakan bil ali kalawan ali. Waqala Abu Hanifah tamagang ucap sabah Imam Abu Hanifah wa ashabuh lan pirang-pirang sahabat Abu Hanifah. Ucap laban man kana nasla Hashim utawi ia ali taikong kang ana yang maniku turunan Hashim. Keluarga Kangjeng recek Imam Abu Hanifah mat turunan Hashim saha wa hum lan ludawiyan lasla Hashim alul Abbas iku pirang-pirang keluarga Abbas alu Aliin lan pirang keluarga Ali bin Abi Thalib alu Ja'farin lan pirang keluarga Ja'far wa alu Aqil lan pirang-pirang keluarga Aqil akhoy Aliin yang dari dulur orangnya Ali Alul Haris dan pirang-pirang keluarga Haris bin Abdul Muttalib. Jadi atu fala yadkhulu fihim Banu Lahbin maka orang manjing bihim ing dalam ali opo Banu Lahab. Iji teh waqala Malikul lan ngujazab Imam Malik wa Ahmadul lan Imam Ahmad. Malik jeung Imam Ahmad bin Hambal mangucap lapad alul Nabi. Tawi alun Nabi pirang keluarga Kangjeng Nabi te Banu Hashim iku Banu Hashim mutlaqon hale mutlaq ataman aslama alabala wong kang manjing Islam yaman min Bani Lahbin saking Bani Lahab wa hum Utbah dan utawi ya Bani Lahab iku Utbah ki Utbah wa Mu'tabun lan ki Mu'tab aqad aqaban teman ngiring-ngiringan ya Utbah lan Mu'tab. Qala Syafi'i lan ngucap sabah Imam Syafi'i wa huwa qaulun li ba'dil Malikiyah. Anu dai qaul Syafi'i ku ucapan kada sangang bangsa mazhab Maliki wa Ahmad lan Muhammad. Illa annahum Banu Hashim maring satuhune ya ali taiku Bani Hashim wa Banul Muttalib urang ya. Urang mah ngahukuman alun Nabi teh Banu Hashim jeung Banul Muttalib. Li'ala Nabi al-Karim Allahum karena satuhune Kangjeng Nabi kang mulya iku ngawehkeun ya Kangjeng Nabi ing Banu Hashim Banul Muttalib min sahmi dawil qurba saking dungduman dawil qurba walam yuti ahadan lan orang ngawehkeun ya Kangjeng Nabi ingkang suci min qabaili Quraisy saking birang-birang kabilah Quraisy fakana zalika maka ana bazalika mengkono ya itu badalam ma hurrimuhu minaz zakat iku gegentene barang kang dan haramkeun ya Banu Hashim Banul Muttalib uing ma minaz zakat saking zakat Banu Hashim jeung Banul Muttalib di zaman Kangjeng ku Kangjeng teu dibere zakat dibere sote ku Kangjeng Nabi ieu tina zawil qurba. Ketika Kangjeng Nabi mere kazawil kurba jang karabat Banu Hashim jeung Muttalib. Tapi kabilah-kabilah Quraisy teu dibere seluruh selain Bani Hashim jeung Bani Muttalib. Maka ialah gaganti daripada zakat. Zakat mah ulah cek Kangjeng Nabi tapi
ieu mah bagian zawil qurba nu antak Bani Hasyim jeung Bani Muthalib ieulah nu manharumani zakat hurmatu shadaqatil fardi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa dzalika lan utawi ma'yadun numudani kubarge kang barag fatadalla makan narima ngalemreh ya dzalik agana makana ya dzalik ikut qaba qausain aw adna Kubakawasin atawa kang leuwih barek faizar tafa'al aina wal baina wal makan wal jihad wa tasalal anwar kusifat zat bisifat magadat kala narima ilang apa aina lan baina lan makan lan jihad malan tepung apa pirang cahaya maka den bukakeun apa sakehe zat bisifat kalawan sakehe sifat wabil ma'arifi lan kalawan pirang-pirang ma'rifat fadzalika haqiqatul ma'iyah maka utawi mangkono ku sifat zat sifat wabil ma'arifi ku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu munazzahun alil infisal wal ittisal bil hadis karena uti Allah maha suci Allah iku kang den bersihkeun saking narima pisah lan narima petepung kalawan kang narim kang anyar walau taro ieu mangan sakadar nyaritakeun dina urusan sifat ma'iyah lamun dicaritakeun nyaritakeun tentang perasaan kadang berbeda jeung bahasa nu aya sebab bahasa karasa mah nyana nyontoan bisa berbagai-bagai nuangkeun rasa kos urang boga rasa cinta ka hiji awewe kemudian rasa babarengan bae jeung kabogoh urang nyaritakeun ka batur teh itu berbagai-bagai jalan berbagai penemuan rasa anu karasa ku urang disampaikan ketika urang di jero kamar mandi urang ngarasa bareng jeung kabogo dibejakeun ketika urang keur di tempat sare ketika urang keur diuk di hareupeun imah ketika urang keur di jero kamar nu unik ketika urang keur salat urang keur salat teh lain babarengan jeung Allah jeung kabogoh. Di hareupeun urang asa aya bae bibir bebene urang hunung bebene urang, ngajebi bebene urang. Marah bebene urang, nakol nyiwit kabeh eta kan rasa. Dituangkeun rasa eta teh kana bahasa. Atuh moal anggeus-anggeus. Urang asal daek ngadengekeun jelema nu bobogohan. Jelema nu bobogohan urang ngobrolnya ti isuk ka zohor ka asar ka peuting ka isuk deui capek ngadengekeun. Suape ngadengekeun komo haju terus anggeusna urang rarasaan teh kitu haju ku urang ditoel cinggirna. Mulai tah. Lah cinggir ieu sepira cinggir terus ka leungeun. Duh sepira leungeun kugu kelek. Lah sepira kelek nu deukeut kelek paneta terus bae. Terus moal anggeus-anggeus. Urang nu ngadengekeun cinta batur teh terus kabongbroy nya nyaritakeun berbagai pengalamannya moal anggeus. Nah, komo ieu atuh cinta ka Gusti Allah, rasa bareng jeung Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun bareng jeung Gusti Allah dikurung ku ilmu biasa. Urang bisa ngedebat ka batur, embung aing mah kajen kuku make maksiat sebab Allah teh uningaeun eta kakarak ilmu tauhid encan datang karasa kakarak ku burhan kakarak ku dalil mentak al-ma'iyah bil ilmi umum tah mah atuh umum tah mah kabehan ge ketika jelema gitu ngaji tauhid Allah teh
neleken ka urang Allah teh nyahoun ka urang Allah teh ngupingkeun ka urang aya ta ilmu ngaranna teh ketika urang cicing duaan jeung awewe aju awewe na ngarayu ka urang nyana di samping ngarayu muka bajuna aju dadana dibuka aju calanana dibuka nangkarak nyana di luhur kasur aju nangkarak ge deui ngajegang pan pahara geus barang karak ngajegang aduh aju digerokeun kipu doli digerokeun jana ibu doli asup ka kamar tapi kapan didinya teh embung aing kajen kumaha ge geulis tinggal geulis molek tinggal molek bersih tinggal bersih kunaon emang Allah neulekeun ilmu ngaranna Allah nyahoun ilmu ngaranna embung kajen kumaha ge bong kajen keluar deui bae atau dideulekeun doang tah eta teh kan ilmu biasa sama kos gitu mah boro-boro kiai boro-boro ustad boro-boro santri atuh sanajan jawara ge kadang-kadang aya perhitungan ketika nyana main mah daek terus obrol-obrol mah daek gelut mah daek begitu dititah ku hiji rangda aya rangda geus aya meureunana 5 tahun mah teu boga salaki nyana ngagerokeun jawara teh kade ieu mah resep teu resep kula mah ieu mah yang ditumpakan bae emang kurang kurang geus kebel jasa ieu teu manggih cak nyana teh ieu mah hitung-hitung sedekah bae sedekah meureun menang ganjaran kan ai sedekah gitu mah sebab nulungan cak nyana dakwah heula tah we ge dakwah biasa jana ge atuh tertarik oge bener oge nya ieu mah urusanna izina mah meureunana haram ngan meureun eta tah nulunganana mah meureun menang ganjaran sakieu tangkorak sia meureunna urang ge hampir-hampir kapincut nah begitu endek we embung kunaon ieu teh pan diharamkeun ing manggeus bakos kieu hirup main osok sagala osok tapi aing datang ka zina mah embung emang haram Allah kan neulekeun aing teu kudu kusesa ku Allah ge dideulekeun cukup ilmu ngaranna eta loba tah nu kos kitu mah loba masih kene aya lah loba artina eta ilmu biasa tah mah nu mantap eta mah kos kitu mah al ma'iyah bil ilmi umumun bareng jeung ilmu haram tah teh umum wabil qurbi khusus tah lamun geus boga rasa deukeut khusus rasa deket balai deui hese nyarita kedah ada rasa deket sebab mun rasa deket mah ai rasa babarengan ku ilmu mah urang masih kene kurang adab tapi lamun geus boga rasa deket jeung Allah bakal boga adab sebab deket mah beda pan urang bogoh ka awewe dijauh urang bogoh mah bogoh bae tapi urang wani ngedeng wani itu sataranjang dan lain sebagainya tapi lamun urang deket jeung awewe baju ge dibenerkeun deui baju ge dibenerkeun deui kopeh miring ge dilempengkeun eta kan karena deket adab aya dek tumpang kaki ge dijauh tumpang kaki heheotan asa teu kadeuleu nyana mah asa neuleu tapi kan lantaran jauh biasa bae kurang adab tapi ketika dideketkeun banjing nyana adab lain lalagan komo besi salah bae besi haju teu bogoheun nu dimaksudna mah kitu tah mantak diatur ge eta ku deket nah ieu komo jeung Allah geus boga rasa deket eta mah Allah nu mere hese eta mah kajun hayal dihayal moal bisa rasa deket jeung Allah bata mah lain hayalkeun tah mah pamere Allah bata mah taufik eta mah geus bae lamun aya jelema geus dikasihi ku Allah dijadikeun cinta ku Allah dijadikeun kitu mahbub Allah nah ieu mah geus dibere tak ku Allah rasa set beti mana datangna jeung iraha eta mah geus Allah boga urusan ketika eta nu datang adab sangat diatur nah ieu mah khusus mantap wabil qurbi khusus nah kuari wal qurbu bil ilmi atuh umum deket ku ilmu atuh umum
lantaran urang maca Al-Quran wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibaca kurang wa nahnu kaulan nu agung teh aqrabu leuwih deukeut min hablil warid tibatan urat genggerong eta mangsa kadar kidaya ku deukeut-deukeutna Allah urang teh kuari boga rasa deukeut ku ilmu ih kade deukeut Allah teh ih kade deukeut Allah teh contoh deukeut urang lamun salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasana ge ka Gusti wungkul eta kapan khitab ai khitab kapan deukeut tah urang ge lamun khitab ente deukeut aya anta deukeut sira deukeut kamu deukeut kamu teh di mana aya jelemana ieu ge iyyaka ka Gusti wungkul deukeut berarti mata kurang bahasa iyyaka deukeut eta teh make khitab tapi urangna boga rasa jauh berarti urang edan ai bahasa iyyaka tapi ngalayang ka mana-mana ye eta teh edan mukos kitu ngaran cukup ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eta teh bahasa khitab ai bahasa khitab berarti kan urang keur carita khitab apa hareup-hareup ente tas di mana bae aya ka jelemana co lamun eueuh mamun eueuh jelemana eueuh kuari jelemana di Cikupa urang ngomong di ente tas di mana bae kudu kagrogol kan itu udah ngomong ente tas di mana bae sih jelema eueuh eta kan udah edan ieu aya ka jelema ai ente teh kapanggih-panggih tas di mana oh mantes di ditu akur tah hitop ngaranna ieu ge urang iya kana budu ka Gusti wungkul abi ibadah tapi urang ngalayang ka mana-mana cak Allah edan sia mantak ieu mah rombongan nu edan edan atuh urang wajibut iya kada teu karasa aya da Allah deukeut da Allah nah tapi aya make naon ieu make ilmu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid umum mah tapi wa bi zuhuri tajalli khususun kulahirna tajalli mah khusus urang teh lamun dina nyaritakeun ihsan anta budallah ka annaka tarah ibadah ka Allah sakan anjeun neuleuh ka Allah wa ilam takun tarah mun anjeun teu bisa neuleuh ka annahu yarak sakan Allah neuleuh ka anjeun loba nu asa dideuleukeun ku Allah mah tapi urang neuleuh ka Allah mah hese ibadah tingkatan wa ilam takun tarahumun manyeh teu bisa deuleuh ka Allah annahu yarak Allah nu deuleuh ka urang Allah nu deuleuh ka urang mah loba tah mah dengan ilmu asa dideuleukeun ku Allah ku ilmuna tapi ketika urang deuleuh ka Gusti Allah eta mah penemuan hate dibere ku Gusti Allah ketika urang deukeut jasa tapakur ka Gusti Allah muraqabahlah ka Gusti Allah kemudian urang zikir ka Gusti Allah Allah na mere ka urang teu aya tah deket jasa jeung Allah belah mana asupna wallahu alam datang cecep ka jero hate geus lamun aya di jero hate teh Allah teh deket jasa eta lah nyaritakeun wa nahnu aqrabu teh eueuh urang lamun geus dibere ta rasa deket tajalli ngaranna ka Gusti Allah eta tadi bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi asal jauh jasa eta teh jauh tau bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi ieu mah lantaran keur karasa tah ieu boga rasa deukeut jeung Allah bahkan nyangkrung di jero hate engke kadang dicabut ya kadang aya kadang dicabut eta urusanan Allah teu bisa dihayal nah ketika zuhuri tajalli khusus wa zalika ieu mah ieu nu bi zuhuri tajalli dunudanin ta deukeutna ge deukeutna deui nu mantak fatadalla ieu mah fakana qaba qausain au adna seakan-akan dikinayahan persis okos busur antara okos panah di antara dua gondewa qausain teh urang lamun panah set panah gondewana tuh gondewa panah muka dieu ieu keur carita zahir tuh teh ieu gondewa ngaranna teh nu sok dicekelan plak gondewa teh ngaranna teh ieu panah ieu qoba ngaranna qoba kausain tak eta teh deket jasa ieu panah kadua gondewa tuh ieu gondewa tah ieu panah ka dieu deket atuh deket ku aja ngahiji ieu gondewa dua tuh ieu panahna set ngabahasakeun qoba kausain okos panah deket antara dua gondewa ieu mah carita bahasa lapan nah iya ndek kumaha teu deukeut lantaran aya di jero gondewa panah teh atuh lamun kurang ditarik cep nah iyalah gondewa dua kaosaen ieu qoba kaosaen
Naeta teh bahasa ke anak urang deket dajeng Allah teh dudu danin lantaran tajali okos ko bakal ada atau lebih deket eta ieu mah kinayah nyaritakeun deket na urang ka Allah lantaran deket teh kurasa dikinayahan kumaha ieu kos gondewa aya dina dua gondewa kos panah aya dina gondewa ngaranna ko bakal saen ku deket-deket teh kaluar ieu panah tina kosaen. Jadi gak hiji antara panah jeung kaosaen teh ada atau ka Allah leuwih deukeut eta lah. Nah eta kinayah makom ko bakaosaen au adna ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya jelema nu ayun-ayunan di handapeun aras ambuh. Di handapeun aras cenah mah ayun-ayunan. Malaikat Jibril naros, ya Muhammad, Muhammad, ente nyaho ente eta saha nu ayun-ayun heula. Lamun hayang nyaho eta adalah salah seorang umat anjeun urang Yaman, saha? Ngaranna Uwais Kurni. Urang kampung Koron. Uwais Kurni mah nu aya dina Al-Qur'an teh nya nama istirahatna ge da handapeun aras ayun-ayunan. Ai ente mah pan dipuri. Atau di Citra. Bari meuli jagong anu anting nu budak teh sugih kieu bukna beureum sabelah eta ayun-ayunan we istirahat maksiat urang mah umat Kangjeng ngaran Uwais Kurni aya di belahan Yaman istirahat na handapeun aras be cek Kangjeng Nabi pohara amat mat anjeun eta mentak Kangjeng Nabi yamanat ke Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali Umar Ali mun kazamanan engke aya datang ka dieu ka Madinah saha hiji waliullah urang Yaman ngaranna Uwais Kurni geus mun kapanggih eta ka ente kadinya Umar Ali ulah menta naon menta doa panghampurakeun bae ka Gusti Allah lantaran mustajabud da'wat engke bakal ye cek sina Umar cek sina Ali cirina kos kumaha engke manehanana ngagiring-giring embe jauh ti halayak rame embungeun kanyahoan bahwa manehna teh waliullah engke ke cirina kumaha bae cirina engke teh sasalaman leungeunna leuleus idinya bakal aya tandaan eta bae gerage tandana eta Sayyidina Umar asal aya nu ngangon embe di deuleuhan unggal pengangon embe di deuleuhan aya kebenaran rada lain deui bangun ngangon tapi teu melu kana embena embe mah embe nya namanya na kadang-kadang manehana nama teu ngiuhan salat kadang-kadang manehana nama diuk kadang-kadang lain deui bangun teu khusu ngangon embena ieu kajian kumaha ge begitu ditanya ngaran teu dek nembalan nah begitu disumpah kakarak ieu lah Uwais Kurni dongeng heula setik langsung minta doa anak minta hampurakeun bae ka Gusti Allah langsung ngadoa urang teh nyanda kanyahoan indit di Madinah embung kanyahoan nya urang mah pon kanyahoan hebat haju di dinya bae ngendong moek meuting urang mah di dinya tai wali walai dasar geus kajawan indit nya mah masyaallah tipe-tipe waliullah teh nu mantak aya macem-macem aya waliullah nu jadi raja aya waliullah nu jadi ulama aya waliullah nu dagang aya waliullah anu jadi abri aya waliullah nu jadi polisi aya waliullah teh anu cumplang-campling ti lembur ke lembur ti kota ka kota geus dijelaskeun kapan patempatan waliullah teh di Mesir tempat wali naon di Syria tempat wali naon di Lubnan tempat wali naon di berbagai negara-negara teh eta teh didatangan ku wali-wali aya wali teh ti kampung ka kampung ti nagara ka nagara ti kota ka kota tugas ti Gusti Allah nu mantek ku urang sok dihadiahan mimiti kutub hiji salawasna nu mantek nomor kadua imamani dunia dibelah dua belah wetan jeung belah kulon nyana nu nyekelna nomor katilu muhtar tilu nyana mah nomor kaopatna ieu adalah wali teh wali kitu autad opat jumlahna wali autad mah dunia dibelah opat bagi dua deui jadi opat eta saparapatna dieusi ku wali autad saparapatna dieusi ku wali autad opat sepanjang masa maot hiji cokot nomor kaduana nomor katilu nomor kaopat wali abdal 7 wali abdal mah
Nah sepanjang nama 17 bay lantaran poe teh aya 7 ti bibiti poe Minggu Senin Selasa tanggal 7 kemudian ka dituna walid nujaba Uropa nusnukoba asoib dan lain-lain sebagainya aya rijalul gaib nah iyalah anu terus dipanggil rijalul gaib tugas ti Gusti Allah ti kota ka kota ti kampung ka kampung cumplang campling bae ngono terus bae nya bila perlu ke dipanggil ku negara anu urusanna nya ilah urusan gaib teh kos kitu nu mentak kadang pamitan we di keluarga anak leng tepuguh kuburanana di mana kejol bae aya tamu di kampung urang tepuguh urang mana nak mun ditanyakeun Syekh Mubarak nu aya di Cisoka urang mana teh jauh mun ditanyakeun di Mede saha karangarana di Mede teh hah nah eta teh kapan urang mana ti mana teh nyaho mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teh nyaho urang mana nah kitulah wali-wali abdah urang mun nyaritakeun Syekh Mubarak lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi di Maroko aya kuburan Imam Maghribi di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi di Pandeglang aya kuburan Imam nyana keneh ti nagara ka nagara ti kota ka kota geleng di itu maot biasa timbul deui tidinya ngembangkeun agama deui timbul deui maot timbul deui ku emang kumaha geus urang mah ulah nyaritakeun ku kumahana pugu ngajina ge ieu pinu ku uduk wah atuh geus ulah moal kaharti ieu keur carita dunia eta dunia kewalian semacam gitu nu mantak tingkatan-tingkatanana nah ketika jelema mulai ngaji sanggeusna ngaji mulai suluk melalui thariqah langsung hayang ka hakikat dibimbing engke bakal aya penemuan-penemuan urang bae lamun belajar nahu kapanggih bisa maca lamun urang belajar nasib kapanggih nyaho kana kalimah kapanggih ku urang belajar nulis bakal nyaho ieu teh khot Usmani ieu teh khot Rifi ieu teh khot dan berbagai khot ieu teh Dewani dan lain sebagainya kapanggih bae urang belajar maka jeung kumaha ge urang belajar bahasa Inggris atuh I love you mah bisa toh kapanggih bae tah urang guari belajar fikih atur wudu bae mah jeung salat meureunanan rapih ketika nanyakeun urusan muamalah tarima meuli tarima ngajual mah meureun urang ge nyaho ketika urang ngaji ilmu mantek atuh beureun martil mah boga kos kitu bae terus ketika urang ngaji bilagoh atuh meureunanan nyaho urusan muqtadal hal dan lain-lain sebagainya nah ketika urang ngaji ilmu thariqah bakal aya papanggihan dibere nyaho ke ku guru kade ke di dieu bakal sok manggihan anu ulah bebejanya beja mentak itu boga guru makan urang kaget kumaha anu wow Waalaikumsalam non Tuan Syekh Abdul Qadir datang ka kula aja ku bacana atuh ieu be cenah nyana ngabisikan ka kula Abdul Qadir mana ieu urang bojong ngaco kan iya tepuguh guru mah segala Tuan Syekh Abdul Qadir segala Syekh Syarif Hidayatullah segala Maulana Hasanuddin nah iya stop aya guru mah lantaran urang teh geus mengabaikan zahir kuari ngurusan batin teh mimiti kolbu jeung sirna datang ka ruhani nu diurusan geus ieu awak zahir geus lasa lempang-lempangna kumaha ayana bae teu pati diurusan sebab roh nu kurang diurusan kuari mah ketika urang ngurusan roh atau bakal kapanggih jeung roh urang kuari urusanana DPR kapanggih jeung DPR urang kuari jadi intel kapanggih jeung intel deui urang kuari urang jadi polisi kapanggih jeung baris polisi deui sebab aya kantorna urang jadi santri kapanggih jeung para santri deui sebab aya markasna nah urang kuari ngurusan roh teh bakal kapanggih jeung urang toh beuki luhur mulai mimiti roh kuntilanak sia ieu lantaran ngurusan roh lamun datang ka dinya tah roh teh bakalna roh teh betah tanya ieu lelembutan ge kapanggih geura jeung anu di dinya tah bakalna aya cobaan nya nah ieu ulah bebeja ka sasa kecuali ka aing guru sia ayo
sesuatu menang bebeja kecuali ka guruna geus leuwih nyaho deui lantaran urut perjalanan guru impian nyahoeun lantaran urut perjalanan guru mentak murid datang kadinya seri bae guru teh memeh ngomongnya geus carita sia keur penting ngimpinya ka panghejeung anu ji muhun aja sia anunya geus ulah loba omong teruskeun murid kaget kok bisa nyaho ka ngimpi pan ngimpi mah urusan anta mah urusan HS urusan sare rohani sebab guru geus aya di luhur nyana datang kadinya kanyahoan mulai terus naik diarahkeun kieu nah engke mah kapan bentat teh bentan teu pegel teu tunduh lantaran geus diurus rohani urang nu mantak kuari tunduh bae rohanina teu diurus ngurusan awak asal seubeuh bae beuteung dahar nginum tunduh asal dahar nginum tunduh ruhanina teh diurusan ku urang pegeleun ruhani teh nu mantak keur ngaji ge tunduh bae bila perlu hes keur ngaji ge teu aya isinnya mah terus bae hes bae lah kieu cenah sok kitu aing mah kitu bae tapi lamun diurusan mah ruh kan ngomong ka awak dah sia deui bae cakro asal dahar betul tuh yang sia kan tah mah aing mencan kan sia mah geus dahar geus nginum ngarokok tah makan urusan sia ai jadi urusan ku sia ngaji Quran teu maca zikir teu baca sholawat teu roh marah nu mantak marah urang keur urusan roh ai ente mah roh teu marah jadi urusan roh teh teu marah geus bae roh mah teu tenang-tenang wae paling ngecak roh teh aing malah milu ka neraka bae jeung sia teu ngomong tapi ketika urang urusan roh ngomong sing sabanding atuh cak roh teh ai maca Quran ayat 2 ayat ai dahar mah 2 piring eta ngaranna teu saimbang imbangi atuh mun dahar 2 piring atuh ayahna 2 juz 3 juz mah terus diurusan kurang diurusan kan beukita maca Quran sholawat zikir beukita lantaran urang sering urusan roh poho kana zahir dahar geus teu pati melu nginum teu pati melu sahayuna teger roh teh teger mulai kuari embung poho ka Gusti Allah per menit per jam per detik lantaran lazat ngeunah jasa roh teh atuh kapanggih ngeunahna kuari mah zikir ka Allah tafakur ka Allah muraqabah ka lantaran diurusan ku urang nah sageus ku urang diurusan terus ngeunah kan guru nyahoeun sageus nyahoeun engke bakalna mun geus datang ka dinya tah sok kapanggih jeung anu ngimpi ge bakalna kapanggih jeung impian anu impian nyahoeun urang urusan roh itu kan kakalayangan roh wali kakalayangan roh nabi kakalayangan para anbiya teh kakalayangan lain kangjeng nabi urang bae loba waliullah anu kapanggih eta sih keur marhabat teh aya roh-roh anu ngan teu nyaho engke aya nu ngabejaan itu nabi anu tah nu mantap kapanggih bae kudu kasurupan kapanggih jeung nabi Adam udah pohara amat tah si jelema sia kata si mana ya liwat ke kuburan kadinya jam sabaraha jam 11:30 tang hari aju waduh aya Nabi Musa wah ya budak talian abak tah ieu garana kasurupan lo kos kitu mah daripada ngaji kos kitu loba lamun ku urang difokuskeun ngaji hikam ngaji ieu atuh ujung-ujungna ngahaneng we kos eta teh nganeng jangan roh ngalayang roh tuh kosong diurus ente tapi jangan narima karena wejangan iya kosong sub iblis plek siatinya aing anu ngageugeum Banten saha Hasanuddin urang mana Serang oh ieu nu aya di awak teh Hasanuddin Serang Maulana Hasanuddin apa Hasanuddin ulah loba ngomong siapa aing mah Hasanuddin bae mulai geus pencet di bakos ge mah pencetan hese dikeluarkeunana tuh beda antara ahli thariqah
Nah kulantaran Thoriqoh makos kitu keur carita ye kapanggilan di dunia eta lamun datang kadinya urang ngobrol lah arwah ngobrol jeung urang jadi hese caritakeun eta mah eta ge lamun dibere ku Allah mun teu bae aya nu dibere nu henteu tetep henteu datang kadinya mentek kula kaget lamun carita Habib Lutfi carita baheula Habib Usman carita baheula Habib Ja'far eta kos karari itu nyana mata kos nu ngobrol jeung saha kos alamna keur aya di alam eta henteu selalu kitu nyana ge naik deui ke klek setika nyana geus aya di makom eta nah derajat eta ayana di dinya ketika naik deui ayana di dieu ketika naik deui aya di dieu beda-beda tuh urang kuari jadi lurah kapanggihna jeung rakyat jeung lurah deui urang naik kuari jadi camat kapanggihna mulai jeung PNS di kabupaten urang kuari jadi bupati atuh urang ge aya undangan ka gubernuran lantaran instruksi engke ti provinsi ketika orang jadi gubernur atau menteri lantaran ka instruksi ti menteri ketika orang jadi menteri presiden langsung instruksi anu ketika orang jadi presiden mere instruksi kutub ngaranna ieu keur carita dunia nyata di dunia kewalian ge model kos karir nah ieu mah keur carita wazalika dunudanin patadalla fakana qaba qausaini awan geus faizar tapal aina wallahu a'lam bissawab